Bismillahirrahmanirrahim. Patepang deui sareng Bu Ulfi di pembelajaran bahasa Sunda. Nah, dengan kompetensi dasar 3.3 memahami isi teks sederhana tentang cuaca dan musim melalui teks lagu. 4.3 menyajikan teks deskripsi sederhana tentang cuaca dan musim dalam bahasa lisan dan tulisan. Dengan tujuan pembelajaran, siswa bisa menggarapkeun bacaan jeung kawih kalawan benar. 2. Siswa bisa menggarapkeun rarangkeng hareuting kalawan benar. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Tembang Ngayuh Hujan ciptaan Mang Koko bersama Ibu Ulfi. Selamat mengikuti teman-teman. Lagu Ngawih Ngayuh Hujan. Hujan turun, tutup nukan, gunung-gunung darembongan, anu hejo, anu gayas, mata gelar, mata kuas, curug hujan gerak-gerak turun sing rata, pek siram tatanen masih walatra. Bismillahirrahmanirrahim. Pek ayeuna ragapkeun mende reosi eta lagu tuluy lengkapkeun kalimat dia handap ku kecap anu aya dina kawih ngawih hujan. Nomor sahiji, hujan teh turun titik-titik henteu walatra ka unggal tempat. Jawabanana nyaeta tutumpukan. Dalam bahasa Indonesia yaitu 1. Hujan itu turun titik-titik tidak merata ke setiap tempat. Nah, jawabannya yaitu hujan itu turun dengan deras, tidak merata ke setiap tempat. Nomor 2. Lamun hujan poyan titik-titik narembongan. Jawabannya nyaeta gowung-gowung. Nomor katilu, warnana aya anu titik-titik jeung titik-titik. Jawabanna nyaeta anu hejo jeung anu kayas. Nomor 4, mata titik-titik jeung titik-titik kana pikir. Jawabanna nyaeta mata kelar jeung mata kuas kana pikir. Nomor 5, mengpeung cancur titik-titik hayu urang indit. Jawabanna nyaeta mempeng cancur hujan hayu urang indit. Nomor genep, syukur kanu agung hujan bisa nyiram. Jawabanna nyaeta tatanen. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng Bu Ulfi rarangkeun hareup ting. Nomor hiji, galebuk ting galebuk. Anginnya mani titik-titik numbangan tu tangkalan. Jawabannya nyaeta ting galebuk. Nah, dalam bahasa Indonesianya angin itu mani besar sekali sampai menumbangkan pohon. Nomor 2, hiliwir ting hiliwir. Dalam bahasa Indonesianya sepoi-sepoi. Angin gunung sepoi-sepoi ting hiliwir, lir nu ngusapan kana awak. Angin gunung itu sepoi-sepoi sampai ngusapin sama badan kita. Nomor 3, aling srek. Sedih banget. Ting aling srek. Nu ceurik ting aling srek, nyang ceurikan kanu rek indit jauh. Yang menangis, yang sedih, terseduh-seduh sedih sekali, menangisi yang akan pergi jauh. Nomor 4, kurunyung ting kurunyung. Kurunyung itu berkerumun, beramai-ramai. Nah, warga teh
ting kurunyung, datang ke balai desa. Warga itu berkerumun atau bersama-sama datang ke balai desa. Nomor 5, ngorowok ting ngorowok. Urang girang ting ngorowok, ngabejaan aya banjir dadakan. Dalam bahasa Indonesianya, saya senang membicarakan dengan keras, mengumumkan ada banjir dadakan. Demikianlah pembelajaran dari Ibu Ulfi. Hatur nuhun teman-teman, tong poho tong hilap, like jeung subscribe nah. Semoga videonya bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.